kayak kurang sifat sifat izin ka batur bermasa dosa sok istighfaran. Masya Allah, tangkakan dosa orang mah ya Allah. Bener cek Abu Nawas. Arek pantes gitu orang ka surga. Punten kan. Abu Nawas wali Allah, ahli ibadah. Anu sarena kurang langkung tadi pasang itu kan di mana sarena mung sajam setengah 2 jam. Beda jam kurang dan jadi puas gitu mah. Bener tuh. Masya Allah. Ngadongna kumaha? Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Coba angkat Abu Nawas angkat oleh Allah. Gusti abdi teh hayang ka surga kan abdi teh pantes ka surga. Abdi mah pantes ka mana atuh nekana jahim, neraka jahim. Allahu akbar. Ari urang kiai lain. Ustaz ge diajar urang kasebut ku batur ustaz. Karena kasebut ku batur mubalik, karena kasebut ku batur kiai. Penting ibadah urang mah jauh kene. Tapi urang kadang-kadang istighfar teh masih kena kalawora hadirin. Masya Allah, balas diri abdikan. Komo eta ngalikeun sifat naon? Sifat ria, sifat izin, sifat takabur dina hate pak hese-hesena. Panaina makan punten abdi. Teu disebut kiai teh. Namanya pernah kiai disebut kiai kadang-kadang gitu. Padahal mah harus kena hiji hadis abdi lupa hadisna. Aya keterangan hadis Nabi Rasulullah SAW nyaritakeun pangkeulana asup ka neraka teh saha? Kiai ulama anu eta sebutna kiai dunia ulama dunia hayang kasebut ulama na dari kana Allah tapi kana jelema Allah. Keung kali apa ieu. Laras teh. Ngomong mama maaf mama. Aya ibu-ibu aya. Ibu-ibu. Kadang-kadang umi teu sadar dosa umi teh batak jasa. Nah, umi teh mereka di dosa dilah ini. Ini percaya dulu seperti ini makin lancar pastinya bisa kieu coba kan dulu ionya tapi sampai alumni AA nih umi loba dosa kasaha utama kasaha tuh ngaku kasalah pan enak awe dosa mah kalau barbat kasalah kieu itu mah tobatnya kudu naon lo tobatnya istighfar sampai kun 1000 sabab kenapa? Ibu-ibu ayeuna kadang-kadang kasalaki teh baca marut bener. Bapak pernah dicemburutan ku salaki? Kau pernah tak? Tuh jawab. Pernah cek. Gara-gara naon kalau dicemburut? Nah, tukang MC ngajawab kurang resiko. Emang kan sarua bangkeun abdi kitu. Hidup eta teh gara-gara Bung Roma Irama eta teh. Aya panaguna kan pun saeutik mah ngobrol. Tung keripik ahai tulang bawang bapak pulang bawa duit ibu pun bergoyang-goyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tas uwi mohon. Bapak pulang. Kumaha ayeuna dagangna? Alhamdulillah. Yang sabaraha? Aya we. Sabaraha bapak? Aya. Sabaraha? 1 juta. Hah? Bener bapak ya Allah ya cara abdi ngomong soalnya bapak kadir enak kadir enak kemudian bapak bapak naruas lalu 1 juta karang ngejenol kang atuh nyiumna kos piranha kasalaki awaran bapak punten bade tuang heula bade ibak heula bade nenean susu maksudna mah susu bade tuang heula teh disiapkeun bapak tuangna bade sareng naon bade jeung semut jengkol jeung sop bade jeung gerebek tadi gerebek tah gerebek berapa orang ngomong apa gerebek eta
lauk anu geus kami teu kadahar je dari gua digoreng teh gerebek kayak dia nana tuh sebenarnya oh gini ya udah salut tapi sebaliknya dong keripik ahai tulang bawang bapak balik semua duit ke majikan nabareran Allahu Akbar. Padahal maaf, hormat seorang istri pada suami bukan karena jabatannya, hormat seorang istri pada suami bukan karena hartanya, tapi kewajiban mestinya sudah Al-Quran. Istri wajib taat ke suami melebihi taatnya kepada kedua orang tua, benar. Tapi kadang-kadang ya Allah itu teh umi kumaha duit ari ngadoakeun ka salaki jarang. Wajan apa gitu hayang nikmat nah ngumpul bener teh. Ece. Osok ngadoakeun salaki ta? Osok ngado anak kumaha? Osok. Bapana usaha naon? Ingat ingatnya harina doa lain saya kebutuhan doa teh eusina minta barokah minta itu nalika Allah geus bere barokah jeung ridho insyaallah usahana lancar bener teh. Ieu mah ngadoa sesuai kebutuhan mentang-mentang ngawarung meuni panjang doa. Ya Allah, abdi teh ngawarung ya Allah. Di warung teh aya beas, aya tarigu, aya mie, aya sabun ya Allah. Sabun macam-macam, sabun colek, sabun gaduh, sabun krim. Eta sabun colek kurang laku ya Allah. Cek malaikat siapa curhat yang ngadoa. Coba doa makan lain sesuai kebutuhan. Lamun ngadoa sesuai profesi bahaya tukang ojek. Coba lo akang di tukang ojek. Lamun ngadoa sesuai profesi bingung. Ya Allah, suami penting ojek ya Allah. Sing loba penumpangna yakin moal poe bana kempes kan. Atuh motor hiji teu pangan kulimaan bener. Ya Allah sampai abdi teh ngojek ya Allah sing laku ngojekna teu balik-balik laku. Berarti doa tidak sesuai dengan profesi. Minta berkah minta ridho eta tujuan tidak do. Kata Umi sok istighfar. Nalika urang geus rumasa kana dosa, urang loba dosa ka Gusti, kasama pada manusia, istighfaran cek Allah mana disiapkan ku Allah surga mana dua surga teh luasna 7 lapis langit 7 lapis bumi nalika jelema geus istighfar eta asup jelema-jelema anu kuat ngan urang tinggal di surah 100 kilo okatna kan hiji tilu okatna urang saeutik deui ngobrol kori datang kan gitu ke surga kan kori rajan terus ini mah ngobrol dari ngaji mah datang kiai ini ada gitu ngadek dia mah ngobrol we santai hiji mana cenah aya jelema nu sok minta istighfar ka Allah ngaharepkeun surgana Allah eta teh cek Allah cirikeun jalma-jalma anu taqwa uibatul muttaqin mana di antawisna hiji alladzina yunfiquna fis syarra'i hiji jelema anu takwa jadi antawisna jelema anu daek ngainfakkeun hartana dina kayaan susah jeung dina kayaan senang. Dina kayaan senang oge kayaan susah. Kira-kira hese teh. Urang sodako dina urang keur bangga biasa. Urang sodako nalika boga duit biasa. Tapi kadang-kadang titah infak, titah sodako urang tersusah kira-kira bisa apa moal. Akang boga duit 10.000 tiba-tiba air datang minta turun akang kudu minta 10.000 urang kan teh duit 10.000 dibikeunkeun moal urang